loba sabab sahur Rasul as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah teh nolak tina balai. Muhun ari barang beres sing lemes hate saha we nu menta berarti eta butuheun. Kan kadang-kadang urang teh sok ngacaprak. Muhun aya nu menta-menta gagah awakna jag-jag pan sok ngacaprak euceut teh mereh henteu ngacaprak heueuh. Cek aing mah tuh awak jag-jag mah buburuh naon. Sing lemes hate teh mentak-mentak ge butuheun. Nya bari dialungkeun ka warung nganjuk wae. Coba tukang warung narujit. Yo, ece tukang warung sing loba sodakoh. Kumaha cara sodakohna? Nganjukkeun. Ece nu balanjana sing loba sodakoh. Kumaha sodakohna? Mahal saeutik beda jeung pasar mah wajar. Kahartos. Da kadulur ieu atuh kupeurieun sodakoh mere teu bisa atuh mahal saeutik mah diniatan sodakoh. Hidup tukang warung teh. Oce kentang sabaraha sakilo? Sabaraha ayeuna? 13.000. Oh 14.000 yo cenah di pasar Banjarna ge 12.000 setengah. Eta lamun kentang bisa ngomong raclong kana irung ece. Cing atuh mikir ece pan kuing di pasar ka dieu teh make angkot, make ojek, mahal saeutik mah niatan sedekah ulah sok rujit jeung tatangga muhun. Tukang warung dianjukan tong rewel. Keun wae dianjukan mah dijamin pasti tereh bangkrut. Loh, Robi ya karik ibu osok ngaranjuk osok. Bismillahirrahmanirrahim nggak? Ari urang mah licik pelekik. Ari meuli kanu jauh. Eta geuning heulaan. Berarti pengalaman. Pamarentah ngaluarkeun program BPJS muhun. Sing lemes hate niatan sodako husnudon pamarentah nitah sodako ka urang. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sodako hidang ku sorangan mah teu bisa atuh sugan mah dikomando ku pamarentah. Bayaran BPJS sing lemes hate niatan Gusti abdi teh bade nulungan batur bisi aya dulur abdi nu teu damang keun batur nu teu damangna abdi nu mayaranana ulah sok tupluk rugi teuing nggar bulan bayaran BPJS urang mah geus 3 taun anu geuring batur wae dir pada teh kan malah di simkuring mah aya program papatungan boeh aya di dieu aya balad berarti 1 gu 1000 di dia sabaraha aduh atuh mahal ditunya kan oke iya dina YouTube ada pupus saeutiknya sabab bisi urang Ciminyak demo ka simkuring dibatur ke 500 Pak di papa iku ibu-ibu jamaah pengawasan aya relawati eta teh dibayar henteu diobrol heueuh tapi da ngeureuyeuh we nu ditinggalina surga muhun 1000 dikumpulkeun dina kas pengawasan tos cekap kana boeh dipeserkeun teras diumumkeun ka ibu-ibu anu bade maot teu kenging hariwang boeh parantos sayogi janten ayeuna mah kana maot teh kedah langkung sumanget datos aya boeh kira-kira kalimah eta lepat henteu henteu sabab ketika sahabat ngaros ka Rasul ya Rasul manusa nu mana nupang istimewana diwaler ku Rasul ahsanuhum khuluqa pang sae-sae akhlakna pa'ayul mukminina apiyasu wahai Rasul mukmin anu mana nupang cerdasna diwaler ku Rasul aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan nupang cerdasna teh nupang lobana inget kana maot jeung nupang sumangetna mempersiapkeun kahirupan sabada maot mantak tos aya boe mah sugan we jadi sumanget kana maot nya kahartos ibu sumanget kana maot sumanget
1000 sabulan eta aya we nu rujit ka ngobrol teh hantem we cenah 1000 ngeunah we cenah ai boehna dipakean we batur da lieur selesai kuring we eta teh kan tapi da duka kumaha aya we nu kitu eta teh muhun sok aya we nu mawa kagigir sok aya we nu mawa mundur ka tukang teh aya lamun dimenangkeun ku agama jeung ku nagara eta demi Allah ta jelema eta dicekek ku sim kuring bener ami boeh kapake niatan sedekah kantonan sarana-sarana umat sarana-sarana keagamaan ngadamel jalan pan geuningan nu disebatkeun sedekah jariah teh aya 7 rupi di antawisna ngadamel masjid ngadamel madrasah melak tatangkalan muhun ibu teh cebe melak tangkal nya eta teh kalebetna teh zariah mantak aya wali Allah nu kiwari masih keneh aya pak gawe na teh melak tangkal sisi jalan pelak ceb hiji isukna pelak deui ceb hiji ning jempling ibu ngadamel jalan entong disangka ari sedekah jariah teh ngabangun masjid unggul entong disangka ari infak teh ngabangun pasantren unggul ngadamel jalan ge eta teh sedekah niatan keur memfasilitasi jelema-jelema nu rek pangaosan memfasilitasi jelema-jelema nu rek ka masjid memfasilitasi jelema-jelema nu keur nyumpunan kewajiban niat nakah tapi cenah kumaha lamun jalanna ditincak ku copet keun bae urang nyieun imah teh kang keur pamajikan tapi kucing milu hirup muhun nu pangheulana sare di juru imah teh saha kucing anu ngising dina pangadengan urang teh saha tah ayeuna teh loba kucing ngising di nagara jelema nu iman sabab Allah nyiptakeun dunia ieu teh keur jelema-jelema anu iman ngan loba kucing ngising tah kitu nasim kuring reuwah ngadadak-dapak jeup jempling sing seueur sedekah